Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Raksa diri anjeun tina siksaan anu teu khusus keuna ka jalma-jalma nu zalim bungkul di antara aranjeun jeung kanyahokeun ari siksaan Allah teh kacida kerasna. Yuk ayeuna urang nadomkeun dina mangrupakeun nadom Sunda pepelingkeun urang sadayana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Musibah parantos lungsur di kampung kota Cianjur, loba jalma nu tagiwur, masjid bumi ala lancur. Eta teh keur sapangeran nu mangrupakeun teguran, geus loba nu kurang iman sabab geus kamalinaan. Maksiat ngundang bencana nantang ka Allah nu esa, nu teu tua nu teu dosa kabagean balahina. Hayu dulur umat Islam, urang tobat sasarengan, minta ampun ka pangeran tina goreng kalakuan. Mugi Gusti ngahampura jalma nu kena bencana, husnul khotimah mautna, syahid dunya akhiratna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.